engke carana tah cek di dieu waklib natijatan bihi muqaddamah. Ieu engke natijahna ilah kullu insanin hasasun. Engke kurang jieun deui muqaddamah sugro. Tah. Geus kitu kumaha? Geus dijadikeun muqaddamah sugro yalzamu min tarkibiha bi ukhra. Hijikeun deui kurang jeung muqaddamah kubro. Ieu deui tah. Kullu insanin hasasun. Pan ieu muqaddamah sugro ieu teh hasil tina natijah nu luhur. Wa kullu hasasin namun ari setiap manusia hasasun eta anu ngabogaan pangrasa. Wa kullu hasasin jeung ari setiap anu ngabogaan pangrasa namun eta anu jadi, namun eta anu tumbuh. Natijahna kullu insanin namun ari setiap manusia namun eta anu tumbuh ngagedean ngajadian. Itunya. Tah. Geus kitu kumaha carana terus bae sampai ka jelas. Ieu natijahna kullu insanin terus puter-puter kurang. Waklib deui tadi waklib natijatan bi muqaddamah yalzamu min tarkibi bi ukhra. Jieun deui kurang muqaddamah sugro. Hijikeun deui kurang jeung muqaddamah kubro. Kullu insanin ari setiap manusia namun eta anu tumbuh, eta anu jadi. Jeung ngagedean. Tidak tadina bayi ngagedean sampai ka kolot. Eta ngaran namun. Wa kullu namin jeung ari setiap anu tumbuh jismun eta jisim. Jisim eta tadi teh anu katingali da ngaranna bungkeul kanana. Anu katingali jungkranganana. Ya seperti urang. Ya, jeung sejen-sejenna. Tah. Engke natijahna kullu insanin jismun ari sakabeh manusia jismun eta jisim. Terus kurang diputar lamun contoh harti atau terus bae putar-putar. Etalah cara nyieun kias murokah. Nya gampangnya cara nyieun kias murokah beta cek di dieu nya waklib natijatan bihi muqaddamah yalzamu min tarkibiha bi ukhra natijatun ila halumajah. Ya carana tadi teh teangan bae kurang muqaddamah sugrona jeung muqaddamah kubrona engke pasti bakal timbul natijah. Tos timbul natijah engke kurang jieun deui muqaddamah sugro hijikeun jeung muqaddamah kubro. Timbul deui natijah. Natijahna jieun deui kurang muqaddamah sugro hijikeun deui jeung muqaddamah